diajakan itu obrolan neradak penting ngaso atuh geura solukeun ka abdi aya obrol kenaon nyala res bade dijodokeun ka si Risa nya abdi oge ka utama teh terang da ieu mah kesepakatan bapak abdi sareng si Risa terus kenal pisan ka si Risa ari kenal mah kenal ngan teu pati akrab pisan da masih kene biasa-biasa we si Risa itu nya abdi gitu nya acan saperti kawas jadi kabogong ini terang dan abdi bade dijodokeun ya saur si Risa we ngarios ka abdi geuning kenal ka si Risa aya atuh nih si Risa teh kabogong abdi oh kabogong aa ya punten mah atuh abdi ge teh terang mana ge teh si Risa teh can gaduheun cek upami tos gaduheun mah ku abdi ge ditolak da ieu mah kesempatan 12 pihak sawios da abdi ge moal kumaha ari ayeuna bade kumaha tuh da abdi ge alim ari kedah ngarebut kebogoh mah justru pang diajak ku abdi ka dieu teh abdi teh bade nitipkeun bisa ka nah make kitu kieu ai seleresna mah abdi teh selami hubungan sareng si Risa teh namun teu disatujuan ku kolot manana saya upami abdi ameng abdi si Risa teh abdi teh sok dicaci maki tah ayeuna mah abdi sadar sepuh si Risa teh disatujuan ka abdi mah bade nitipkeun berat mun teu dipapisah jeung si Risa teh tapi teu bisa kumaha tuh da ari teu disatujuan ku kolotna mah ayeuna mah rek dijodokeun ka abdi mah HP ulah dinyegarikeun hatena jeung pikiranana mah urang ka dieu deui urang bari candak sebisana sakalian ngan wayahna lamun ku abdi can disaurang ulah waka ka dieu mah tuh sore urang heula yuk babarengan laksana aja orang teh pada suka pada cinta pada nama berat waktu saja Indonesia tapi kumaha mau laksana aja bersama dulu sama orang poin dulu poin akhir berurang duaan habis mau batur orang sama iya ka dieu kaget nih jangan aja bawa diajak kali abdi bade nitipkeun si Neng ka na HP ulah dingerikeun di luhur sausap rambut di handap sakibas kapal nya sileutik ka nyaha si runtut raut sauyunan nya Neng ka abdi bade maafkan aku setulus hatimu. Kepergian diriku itu bukan keinginanku.
saja, jangan